Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji cinareng syukur orang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kusabab karunia sareng idina urang tiasa ngempal sasarengan di dieu. Shalawat sarta salam urang curahkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana tiasa kempal di dieu dina ieu tempat kalawan dina kaayaan sehat walafiat. Bapak Ibu sareng rerencangan anu ku simkuring dipika hormat. Dina ieu waktu simkuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira. Pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Urang kedah ningkatkeun pola hidup sehat kanggo kapayuna kawitan ti ayeuna. Kabersihan teh aya mangrupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Ta urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadaya. Allahumma amin. Hayu urang sadaya sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaacana urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti Nu Maha Welas tur Maha Asih. Cekap sakitu simkuring nyanggakeun pihatur bili aya basa anu kirang entep seureuna atanapi kecap anu kirang marenah larapna. Mugi kersa ngahapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.